Tos, atas dipencet Bu. Atas nge-record. Tapi pun pertama-tama di Pribados memperkenalkan kami abdi Raja sekali deui nya sampurasun sekalian di Pribados pada mengenalkan saya selesai hiji bahwa pertama di pemangku adat Bapak Saidi Putra anu dihormat Putri Pados ayah Bapak Kero Saija anu alhamdulillah terus sempat lagu Bapak jawab dina ieu oke Bapak Kim pantun alhamdulillah terus nembe dina ieu jadi untuk nuhun pisan ka utamana Ibu Reti, Pak Hernawan, terus Ferry, kasadayana Dewi Widi Pripados, juga diapunten ka ibu bapak-bapak kang teteh. Pertama pada diri dengan Tuhan belum buku nyaita ayah
Agus, Asa, Akang Arsip, Kamong, Bapak Jaya, Kang Hasan, Mursi, Ijo, Kang Sadi. Oke, tos alhamdulillah petung lamun Bapak Dawab di nararaga di acara ieu. Atur nuhun di Pripados we di sadayana kitu nya di Baduy nyuhun nyampeuten sadayana atur nuhun. Mohon pada pelajaran panjang lebar pada sakitu bae di Pripados atur nuhun. Oke, kemudian kesadayana dailah gitunya aya di Bapak Jarod Seja bade ngiring gitunya otosan ke kesadaya sok mangga diringan dina acara. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati ibu bapak yang sekalian, saya mohon maaf tidak jadi satu persatu. Kami dari Baduy sebagai kepala desa Kadenkes Kecamatan Baduy Damar Kabupaten Provinsi Banten. Ini sebagai lembaga adat yang sebagai kesenian di Baduy itu kesenian itu banyak. Ada kesenian angklung, ada namanya romong, ada lagi sebagai celempung, ada lagi kecapian, ada suling, sebagainya. Kalau ini kesenian angklung ini yang diutamakan hari-hari itu nyaisri buat penanaman padi dan sebagainya. Tapi sekarang yang sebagai kami merasakan bangga diundang ke proses ke sini. Nyambungkan duluran macam perayaan supaya Banten maupun Jawa Barat itu bersatu. Soalnya dulu bilangnya Jawa Barat Jawa Timur, sekarang mah beda lagi. Jawa Barat ke Surabaya. Bala mana terkait sekarang raya di mana? Tuh, masih. Mungkin bagi kami mohon maaf ibu bapak sekalian kata-kata kami belum berkenan dan beberapa kali saya mohon maaf. Cuma begitu saja. Takut saya omongnya kok panjang juga kena ampura. Cuman kami yang sebagai desa Kadenkes nama saja, cuman hanya ngeliat-liat ibu bapak sekalian yang bagus ini. Itu saja kata-kata kami kurang berkenan, kurang sobat memahami saya mohon maaf. Daun salam daun kabar sedoakan, atur salam terima kasih, salam bagi doakan. Selamat berjalan, selamat warahmatullahi. Terima kasih. Atur nuhun kepada atas nyanyikan maka diaturan dari Bapak Jarod Tanggal 12 saya dibutuhkan maka Adapun para sesepuh sampun para pengagung para hadirin Bapak Ibu anu ngayakinkeun nganyatakeun silaturahmi salam kenal ke Pripados khususnya di tanggungan Narodu Plus Pemangku Adat. Alhamdulillah kayaan jauh-jauh di Baduy biasa ketepung laun Pamprok Dongo Inawi Ayona di acara seni budaya angklung eta ngahibur bapak sareng ibu putra dan putri siswa-siswina. Jadi kami sebagai selaku pemangku adat di belakang kanan kiri kami sebagai lembaga adat, di belakang kami ayah kepala desa adat, di belakang kepala desa adat ayah tokoh masyarakat adat, di belakang tokoh masyarakat adat ayah masyarakat adat. Alhamdulillah biasa hadir di acara seni budaya angklung. Mudah-mudahan sanaos biasa
Nugamakeun mudah-mudahan ditampi tampingan saukur salam kenal. Jadi di Pribados ayat salam kenal peneguhan, pamukuhan, penyampaian, lestarian. Mudah-mudahan sarayana lestari khususnya di 2022 pilih ayat kata-kata segala hal anu disambut ku tanggungan 12 khususnya di pemakaran di Baduy. Mudah-mudahan anu hal-hal anu tos kalangkung teu aya sangkut paut dina 2022 soalna teu luput dina kasalahan. Amputan anu diteda masalah kesalahan pasti aya dina 2022 ayeuna urang saminggu deui kana 2020 mudah-mudahan sadaya sukses dina 2023 ieu tong aya hal-hal anu dikarep urang sararea. Mudah-mudahan aman, tentrem, sejahtera Jawa Barat sareng Banten khususna Baduy. Mudah-mudahan doa orang bersama-sama. Kira-kira kami Musa itu khususnya di pemangku adat sebagai tokoh adat lembaga ini khususnya di Tangguh Tiru kami ngawakilan pilih ayat kafirangan kesalahan, pilih ayat kata-kata kami anu pirang berkenan, mohon maaf antara nyuhun kejabutan. Sakitu bae mungkin kami diiring ku pantun sapatah dua patah, mudah-mudahan diambil aya hikmahna pikeun umum. Jadi aya hiji pantun hiburan di Pribados. Nanam rumput di tengah sawah, buah kuning di balender. Saya takut karena salah, tapi berani karena benar. Kamaliping lewat Cikaper, Karangkas Balagaranti. Jadi pemimpin kudu pinter, kudu bisa ngebarantas korupsi. Alhamdulillah. 16 di Taman Batu, tetapi lebih dua. Dan 12 cuma satu, tetapi untuk semua. Saat itu pantun gawe mudah-mudahan ada hikmahna dengan caranya pilih ayat kafirangan, kesalahan, kalpatan, saniten, buah saniten, rencana keperapatan, hapunten, hapunten, pilih ayat kalpatan. Untuk itu, Pribados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sakali deui tepuk tanganna leungeunna. Mugi-mugi anu tos disengkeun ku Bapak Jarod ini singkat tapi oke ketedak wilujeng katerimakeun oke ku sadayana. Hatur nuhun. Pribados gaduh pantun sati gitu ya. Soalan bahasa Sunda. Terus dirancang ku wilas pacing jeung bisorot. Tetulus jadi pengangluk lamun isin ku dipoyok. Sakitu bae di Pribados atas ngisengkeun ka bapak-bapak ibu kakak-kakak tete-tete. Maka widungan dina nyaeta lagu angklung padingan ngarian dina paragakeun atur nuhun.
Sadayana anu sarungting sareng ngaligi di dieu. Ieu pintonan anu luar biasanya upami ngangkatkan itu urang cacan kantenan biasa dengan jadi di Senan. Nami aya anu ngabayangkeun teh nalika aranjeuna ngangklung ya kabayang teh rumah-rumah anu harejo ya ras pemandangan anu sae. Jadi ngangklung di babi mah sanes hiburan nusanya nama tapi ritual ngahibur Dewi Sri ngahibur Ibu Haji musiknya dia salentro ya sanes sapertos diurang komoda minati lagu ada aya janten tadi waktu saya ngareng-ngareng singkuring mah ingetan teh ke zaman mana gitu aya kemudian ningali ayah raraina kumahnya asa sedih singkuring tadi ya nangis ningali ayah ngareng ya sadayana di bagi luar anu kersa sumping rumpahan ka dieu ayah jaro tanggal 12 teh jaro anu nangkes kehidupan lahir sareng batin urang Baduy sadayana ya jadi di katangtuan ieu oge keputusan disahkeun secara adat lembaga ku ayah. Jadi urang kalentang digana ada geusna ayah kersa sumping di dieu ayah pimpinan pucuk anu gaduh kewenangan anu kalintang ageuna. Rojak itu putrana ayah ya calon pejalan deui mudah-mudahan kapayuna ayeuna pamuda anu rancage ya kuat tepang teguhan kapenguruhan puguh karuhunan. Video ge aya mursid, mana mursid? Putra ayah mursid da ieu kasepnya. Putra ayah mursid anu terkenal viral saantero jagat kali dikira geus sabaraha wujuda anu diberikan anjeunna. Ieu sadayana situs hirup aparatus hirup urang salamieu hebat-hebatkeun budaya ya tapi ieu situs hirupna urang
kalan dari palirek. Kurang datang ke ditu teh nang seukur nonton, nang seukur dina tanpa yang terang rumawar sareng ngalanakeun eta bagian tina artefak budaya. Atur nuhun parantos mahibur sadayana. Silau punten dia aya aki patun kabayun. Nah, aki patun nu bade ngaruat mungkin di imah Baduy ya. Anjeunna bade nyanda palakon Langgasari ya. Punten ka ibunya. Ya ulah nu anu nglaksanikeunnya murid kami nya aya Arifin. Nya sarua bae gitu. Oh, dia ya Arifin jenenganana. Gimana ya? Mana ya Arifin? Keluar kali terus. Oh iya ya Arifin saha teh? Anu bade anu bade mantuna ieu. Oh, semua terus dilusurkeun ya ampuna. Oh, alhamdulillah. Mengatur nuhun ya Kang. Ayeuna urang papunten ieu rombongan pada teras ka KBS pada ngaruat begitu. Janten teu ngiringan sapuratina sadaya acara. Ka Ibu Pak Prodi, Pak Wakil Dekan, Ibu Wakil Dekan, sareng Provinsi Generasi kita ieu rombongan pada teras ka KBS. Oh ya, pada tutup acara, pada tutup kelas, acara angkat tes. Pun sampun kepersesepuh, pun sampun keperpanggung. Oke, atur nuhun ka Bu Reti atas kasihan pantas sareng kata Sim Pribados. Oke, Sim Pribados nangkeun eta abdi di Baduy khususna rombongan anu dipimpin ku Boga Jaro 12 santri anak. Sim Pribados ternyata mewakili kerabat nyata khususna di seni angklung budaya Sunda. Aduh alhamdulillah tos sadayana nyakseni itu mitranya. Oke, Sim Pribados nyuhunkeun diapunten ka sadayana oke terhilap ka Bu Reti ka arek-arek anak ka ibu-ibu bapak neng-neng teh mau pilih dina acara ieu kirang dibumakeun kirang ketakdiran bahasa kurang dibumakeun dina dalangan laguna kurang dirasopan santun ramah tamuna Sim Pribados Eda Agung Pralun Eda Jembar Hampura Bukituna Sim Pribados mewakili eta seni budaya Asep pun tos jasa hadir mengirim pembacanya selaku tokoh masyarakat Kabupaten Nyangkung. Sim Pribados kawakilan eta sadayana khususna ti rombongan ti Baduy nyuhunkeun diapunten sakali deui kumargi sanes bae Sim Pribados sareng rombongan pada mintonkeun atanapi keahlian mung sekedar nyaeta nyumpun pangulungna nyaeta Ibu sareng anak gitu nya. Begituna Sim Pribados lagu Pralun Jawa Purana mung sakitu akhir salam wassalamualaikum